Lamun kuring mabok lain warcilok matak ulah helok kapelet ku si dowok. Lamun kuring mabok lain warcilok jadi ulah helok kapelet ku si dowok. Lamun kuring teler lain werlember rumah saker beger hese di papaler. Lamun kuring mabok bener teh udah cek uing bener anjen urang mana nah bet ngagoda pek geura balaka na anjen teh saha mun teu salah pilih dijodohan kuring nu berang jeung peti kekeh kapi eling didagoti mareto hayang geranya rupa anu danto geuning matak moho sakur anu nempo geuning matak moho. Lamun kuring mabok lain wercilok mataku lah helok kafelet ku si dowok kafelet ku nu dowok. Jeung batur urang meuli lewer belagu lain lewer kafelet kudu moher karena gitu cek gue anak-anak guys ya. Anjen urang mana ngahabet ngagoda pek geura balaka aduh na anjen teh saha mun teu salah pilih pijodohan kuring nu berang jeung penting kekeh dipieling didagoti mareto hayang geranya rupa anu donto geuning matak moho sakur anu nempo geuning matak moho. Mun urang laksana ngurus